Oh, aing kemarin ngurap anjing. Kasih spot alus di ditu peda batur anjing laloba wae sia euy. Ada jauh anjing sieun duaan mah euy. Kali itu kusukan atuh ngajakan si Jangkar itu sampeur itu uang teangan lah di mana we aya barudak ajakan kabeh lah. Sibuk teh saya teh. Lah anjing keur molor uang hudangkeun dudut anjing keur digawe dudut lah isi kecil. Bae ayo lah. Ayo. Let's go. Tapi keteangan si sedang sare maraneh teh aing neneangan sia aing teh geus ka ieu maneh eueuh ka ieu mah keketrok anjing eueuh sasaha pan aing teh dieu teu dibere tulak pamajikan maneh menyendiri teh kitu heuh kitu sugan teh kieu goblok aing mah geus atuh poe main mah uang murah ke si Allah teh ngajakan urang boga lapak alus hayu lapak jauh sieun duaan mah hayu kagokeun hayu ayo cingatan ngalah anjing dulu Jangkar ke anjing mana nu ngalana bahaya tuh anjing teh menghilangkan stres mana lin kumahanya euy sungkeun ayo karunya ulang wae tepung anjing merada hiburan eda aya gairah hirupnya gairah hirup pabulit anjing rumah tanggana ayo tuh ayo hei Jangkar saya geus meunang can cacing teh acan seutik deui ngaromo wae aduh alin bantuan ku aing balik itu lain disepak kasepak tingali pare si Haji ngambuk goblok anjing aya dua kabusan cai na bogana omi kita bikin eueuh cai na bogana si Haji teh anjing anu masalah sajengkal jadi sadepa mah bener kabulai si Haji A few moments later. Rusak sama urang. Istirahat lah di dia euy. Capek anjing. Gara-gara mana teh? Urang disulah ulah jadilah. Hayu lah balik lah. Mah bener. Mah bener kete god tenang kete god ngurak kete apa ngentu si Haji kete ke kemenangan. Yuk balik lah. Urang mah jaya lah. Yuk bebersih. Ajakan si Haji anjing aing dendam ke si Haji bawa ke sampai di udah-udah keheul aing kebeneran dia mah kebeneran palangkeun barat palangkeun dulu palangkeun wah si Haji ya Haji eben teh Ada sing hanteu ngurep hanteu cari kang si Haji Allahu Akbar ya Allah.